anak kurang geus anakan deui can bisa indungna teu bisa salat, incu urang teu bisa bapakna teu bisa salat, incu urang teu bisa ngarengkol hees we boga anak teh euy. Jaba geus anakan deui cik kira-kira kewajiban saha eta teh? Sok coba bayangkeun. Urang apa masih keneh kewajiban henteu? Ngawarah budak urang anu geus anakan deui. Urang buat kewajiban keneh henteu. Anak urang teu bisa wudu bari eta anak urang teh geus anakan. Itu geus bale geus anakan deui. Coba bayangkeun eta. Apa geus cukup da geus bale? Sia teh balik geus ayeuna mah. Kawin geus, aing mah heupeus sama dieu. Moal rek nitah di salat, moal rek mamagahan di moal beun mung ka bawa-bawa aing. Kitu. Kitu lo banalin? Kitunya. Beres kan? Walayan tahi. Belum cukup. Layan tahi teh can nyampe. Naon wujubu mamaro kewajiban merintah salat, kewajiban ningali ngoreksi salatna, puasana, wuduna belum cukup dulur. Can bisa kene mah salat kalau urang keneh we. Instruksi ti Allah teh tah. Ngantep dayus. Ayo ya. Ieu mah hukumnya punten. Punten ieu mah hukum. Kasaudikeun anak urang. Dayus ngantep keluarga maksiat. Anti haramun alal jannah. Heuh daripada urang teu apa hukumna heuh teh. Atuh masa-masa heuh. Teh, bisi itu galak-galak tin, lain galak ieu mah supaya sada dah kuring ngarasakeun eta teh hese. Teh. Dayus ngantep keluarga maksi haram kana itu balik sama haram ka surga. Aya pelangna ibu teteh anti haramun ala jannah. Tongama ka kuring dah kuring sarua atuh supaya atuh urang sadar diri atunya. Sadar diri. Ieu teh dora tobat sia teh juk ka ieu baru ka luar negeri lin. Tuh. Ngantep keluarga maksi dayus anti haramun ala jannah. Coba lamun teu nyaho berarti manekadkeun kana haramna. Ari kitu mah Gusti hampura abdi teh da budak teh ngapa ge dicarek Gusti. Istighfar deh. Buyut isuk nah istighfaran budak Gusti hampura abdi teh tiasa titipan ti Gusti teh. Heuh istighfar. Ai urang mati balik. Heuh lamun teu ngaladuit dicarekannya heuh. Lamun dicarekanin sia mau kabecus. Cara batu teu ngaladuit teh heuh. Ai teh salat mah hare-hare we. Teu bisa wudu hare-hare. Heuh. Lamun teu ngaladuit ngadat. Heeh. Urang mah kawas kitu. Ngan lamun fikih teu tasawuf pasek. Pasek. Fikih wae teu tasawuf pasek. Tasawuf unggul teu fikih kafir jindik. Mata kudu komplit. Fikih tasawuf, tauhid fikih fikih terus. Tasawuf henteu pasek. Tasawuf terus, fikih henteu jindik. Kitu da ngurus hate eta mah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal
Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa amruhu bidalik wa amruhu jeung marentahna man maro bidalika kalawan itu halaman 25 saro i'iddohiroh walayan tahi jeung can angges jeung can nepi naon wujubu ma wajibna perkara maro nu geus kaliwat naon ma alaman ka jalma maro anu geus kaliwat saha man illa bibulugihi angin kalawan balegna man rosidan halna pinter wa ujratu taklimihi jeung ari biaya belajar man maro man dokir zalika kana itu wajibat wa nawiha min sa'irid sari'id dhahirah kal qur'ani kaya Qur'an wal adabi jeung adab-adaban fi malihi eta dina hartana man dukir ala abihi summa ala abi tuluy ka bapakna dusoba heg wa ma ba'dah summa ala umihi tuluy ka indungna dusoba wa ma ba'dah heg eta tanbihun aji perhatian dakaro nutur sasamani Imam Sam'ani Pijaujatin di pamajikan gak pamajikan ke we aya wae pamajikan teh sogirotin anu leutik gak majikan leutik di bawah umur data abawaini anu ngabogaan indung bapak ana wujubama sanyana wajibna perkara maro anu geus kaliwat non ma eta alaihima ka indung bapa pajoju maka kasalaki wa qadiyatuhu jeung ari perkara au tetepkeun ku kawal wujubu mamaro eta wujubu dorbiha wajib neunggel jawajah pemajikan itu kudu teunggul ku saha teunggulan ke mana ku salakina ku indungna bapakna ieu wabihi lan kalawan wujub darbi walau pil kabiroh lan sanajan bukti iku ing dalem bojo wedon kang ageng sanajan bukti dina pamajikan anu geus gede sorroha mertelakeun kana ieu kaul sahaja malu islamil bariji Bajari Syekh Jawi Islam Al-Bajari pola ngandika saha syekhuna
guru urang saya Ibnu Hajar wahwa jadi kaul eta jelas in lam yahsa lamun tisieun si salaki nusujan kana nusud wa atlaqo jeung ngamutlakeun sajarki jaun sarkasih anadba kana sunat boga anak teh geus baleg euy ayeuna mah heunteu geus boga teh budak geus baleg boga sabaraha taun geus anakan deui ieu mah baleg deui geus anakan geus anakan di anak urang geus anakan deui geus parawan dina ka teh geus bujangan tapi can bisa sholat anak urang geus anakan can bisa indungna teu bisa sholat incu urang teu bisa bapakna teu bisa sholat incu urang teu bisa ngarengkol hees we boga anak teh euy jaba geus anakan cik kira-kira kewajiban saha eta teh sok coba bayangkeun urang apa masih keneh kewajiban henteu ngawarah budak urang anu geus anakan deui urang buat kewajiban keneh henteu anak urang teu bisa wudu bari eta anak urang teh geus anakan itu geus baleg geus anakan deui coba bayangkeun eta apa geus cukup da geus baleg sia teh baleg geus ayeuna mah kawin geus aing mah heupeus sama dieu moal rek nitah di salat moal rek mamagah di moal beun mung ka bawa-bawa aing kitu lo banalin gitunya beres kan walayan tahi belum cukup layan tahi teh can nyampe naon wujubu mamaro kewajiban merintah salat kewajiban ningali ngoreksi salatna puasana wuduna belum cukup dulur illa bi alaman maro ka anak urang maro teh teu kajal mau diwasiatan tuh illa bi bulughihi rasidan terkecuali dikala anak ulang masa-masa baleg pinter bisa sholat bisa wudu bisa ibadah daek ngalaksanakeun subuh teu molor wae kewajiban sakira-kira kolotna keneh keukeuh we sugan teh geus nya da sia teh boga pamajikan geus boga salaki aing mah semak dieu we teu bisa can bisa keneh mah salat wajib urang keneh we instruksi ti Allah teh tah ngantep dayus ayo ya ieu mah hukumnya punten punten ieu mah hukum kasaudikeun anak urang dayus ngantep keluarga maksiat anti haramun alal jannah daripada urang teu apa hukumna teh atuh masa-masa teh bisi itu galak-galak teh lain galak ieu mah supaya sada dah kuring ngarasakeun eta teh hese teh dayus ngantep keluarga maksi haram kana itu balik sama haram ka surga aya pelangna ibu teteh anti haramun ala jannah pengama ka kuring dah kuring sarua atuh supaya atuh urang sadar diri atunya sadar di ieu teh dora tobat sia teh juk ka ieu mah tuh ka luar negeri lin tuh
di ditu teh kumaha kapan anak urang lamun awewe mah digawe lain mahram lin maksiat teu kira-kira diantep teu ku urang naon ngaranna dayus dayus ngantep keluarga maksiat henteu kitu bae anak orang tidak pakai kerudung dan lain sebagainya, pakai rok mini, benar. Diantep dayus, ngantep keluarga masih, atuh sadar-sadar, orang teh. Da di kota di kampung sarua ayeuna mah. Bahkan di kampung mah leuwih aksi ayeuna mah. Nya tos di kota atuh ke karak daek atuh. Meuli panghebatna di kampung teh eta. Pang menorna mereka bita urang oge da jelema tuh euy nah oke normal aduh hayu deui mah teu normal teu kabita nah ngantep keluarga masih dayus anti haramun ala jannah coba lamun teu nyaho berarti manekadkeun kana haramna. Ada kita mah Gusti hampura abdi teh da budak teh ngapa ge dicarek Gusti istighfar deh buyut isuk istighfaran budak Gusti hampura abdi teh tiasa titipan ti Gusti teh henteu istighfar ka surga ladang anak teu make tiung jeung make rok mini Allah arek moal ke surga ladang anak teu make tiung make rok mini coba aneh kan coba lamun teu nyaho istighfar moalin dikir moalin tuh bamblas engkena aya nyaho mah urang teh istighfar atuh neng isukan mah tong kitu tah heunteu isukan tong ki budak ayeuna mah ngalawan heunteu padahal teu ngabret mah keun bae wehwel neng mi teh sieun dosa teu saya kitu ngapoe heunteu cerewet cerewet ini teh kitu sih bukan teh heunteu keun mae yang penting ka surga ladang anak teu make tiung jeung make rok mini beres ngingetin nya selalu terus-terusan urangna Gusti hampura abdi teu tiasa ngawah titipan Gusti wah kieu da ku Allah itu gitu. Masalah kada kitu. Da mah cek aja buat ngaji tauhid, teu jabariah mah nama kan. Da ku Allah sia teh. Geus dame ku Allah. Urang salahkeun Gusti Allah we mah. Ulah eta kade. Tuh, carana solusi eta. Istighfar. Tuh, jadi belum cukup. Walaupun eta anak urang geus boga anak illa bi bulughihi rasidan. Tuh, rasidan teh mulus agama, mulus harta, bisa ibadahna, bisa cara-cara ibadah, kalakuanna hade rasidan teh kitu. Pinter. Beka hade. Ai urang mati balik, heunteu. Lamun teu ngaduit dicarekannya heunteu. Lamun dicarekanen, sia mau kabecus. Cara batu teu ngaduit teh, heuh. Itu sholat mah hari-hari teu bisa wudu hari-hari lamun teu ngala duit ngada urang mah kawas kitu budak teh belajar teh kudu make biaya lin masanten aya biaya sakola aya biaya gitu di mana ka biayana di mananya biayanya masantren perlu biaya sekolah perlu mangkat ka majlis taklim di zaman ayeuna mah tukang dagang da mungeun teu mangkatna teu duit malin biaya di mana eta biayana budak di mana biayana jang ieu budak ye wa ujratu ta'limihi dzalika jeung ari biaya untuk belajar budak
dalika kana kewajiban kana syariat dohir jeung lain sabangsana kal Qur'ani seperti belajar maca al jang gaji guru berenya tuh kan sok aya kudunan saperak dua perak jeung ibu teh kalian sugan gitu ge eta teh biaya da maca Iqra merenya diajar maca Qur emang ku inungna bisa da moal da lain pakna sok diajar ngok enak mun teu beak pipina tah budak bener teu masyaallah eta nguruk budak eta kuring kitu mampu sarua beak tapi pipi cabokan jebel mewek dijiwir tah heuh laut urang ngaur diteke tah budak teh sintruk bae teh asup-asup eta teh ka budak teh mewek we nu aya heuh udah jadi akhirnya maka ayah di TK bagianana tuh di PAUD karasa mun hesena ku urangnya inget atuh ka guru TK na tuh di mana ta biaya eta kal Qur'ani seperti Al-Qur'an wal adabi jeung adab-adaban sabudak mah hangser deuleu budak leutik di TK buhang sur mudah dia tah modal tah macam-macam bau bukan nama beda ngurus anu parawan sarua lieur nama ngan beda judul ngurus budak leutik mah lieur bau tai bener teh ngurus parawan mah lieur lur hanap deuleu aduh lieur sarua emang ngurus parawan teh lieur gitu nya leucir na seungit sia teh balik ka imah buhangru bisa deh teh payarti budak leutik unggul lieur sarua lieur nama cuman beda posisi wal adabi jeung adab-adaban pi malihi dina hartana budak lamun bogaeun di mananya boga budak harta kapan maot bapakna berarti boga wari eta bagus beungharna masyaallah maot boga budak leutik ke nah berarti beunghar badannya beung untuk biaya belajarna ambil tina eta hartana tuh kitu heuh atanapi budak teh da ieu mah dimanja ku saraya terhormat pada ngapal ketika ngahir keting ngaririm bener teh nih sok di baskomannya cing aralung alung dibuka teh Allah menang 10 juta we alhamdulillah budak saha eta teh budak batur loba anu nyumbang heuh eta teh harta budak berarti jang biayana ti di tuh aya budak beunghar ge nya nyaeta bapana mah indungna mah maot beunghar berarti lompat ka budak tah eta budak beunghar ngaranna berarti jang biaya belajar teh ti dinya nyokotna terus teu bogaheun teu bo summa ala abihi tuluy harta bapakna beunghar teh beunghar bapakna harta bapakna ta biaya teh bapakna teh bogaeun nyalinung ka gelung apa yang gelung teh kawin kanu beung nebeng kawin kanu beunghar ngan ada rupana kasep bener nya lalakina mah awena goreng itu kira-kira mah ngan beunghar wios a teu usaha oge teu boga ge yang penting dek tumpak kasep eta juga teh ngan beunghar tapi lupa kurang hade jiga mah kolot jiga mah teh heeh itu teh summa ala umihi untuk biaya belajar udah teh harta indung gitu pilih lamun teu boga teh indungna malarat
bapakna tegableg. Manehna teu boga ka mana? Aya orang beunghar sekitar ieu. Bapak Haji Burhan. Beliau yang harus menginfakkan hartanya untuk biaya budak beres. Ini hukum Islam gitu. Haji naon walah. Beres? Aya kene waktu. Iya. Tambihun. Perhatian. Urang boga pamajikan. Goblok teu. Henteu. Aduh. Osok salat tara. Alhamdulillah, gede majikanana. Umurna. Menang kawin ka budak leutik. Menang. Wae. Tadi dilarang ku agama mah sekalipun ku negara tidak boleh. Ku agama boleh kawin ka awe umur 7 tahun silakan. Masyaallah. Heeh. Wae. Elekeun mah. Kalau 8 tahun sila. 8 tahun kawin ka awe 7 tahun. Wae dekeun mah. Ku sara mah teu dilarang. Tuh. Atanapi awewe kawin ka laki di bawah umur boleh. Heuh. Hah? Terus laki mah. Boleh. Saha nu narimana? Bapana. Qabil tu nikah li ibni. Ulah li kade bahaya. Bapak yang jadi merenang. Abdi tadi menikah tuh kaneng Ice, kange putra beres. Efeknya budak nate karek umur 3 tahun keun mae. Jadi. Hah? Lumayan ya berarti ditangkep merenang. Jadi. Gue jangan kadi gitu. Jadi nah. Halo. Geus. Jiga heureuy. Tapi hukumna kada ieu. Kana hukum. Boga pamajikan umur 7. Boga pamajikan umur 8. Ye neng teu salat. Ieu pasalna 10 tahun teu salat. Tasaha nu kudu ngagebugna salakina bapakna. Eta masalahna. Urang boga majikan umur 10. Ternyata teu daek sok. Kapan tadi kudu teungeul. Saha tahu neungeulna? Salakina apa yang bapana? Sia teh kawin enggeus aya nama Neng. Karek umur 10 tahun ge. Tuh, kumaha ta kira-kira? Marilah kita simak untuk selanjutnya. Aya kene waktu napa nih? Tanbihun hiji perhatian dakaro Sam'ani. Imam Sam'ani telah nayangkeun. Pijojatin sogirotin ta. Tentang pemajikan di bawah Nah. Iya aya 10 tahun. Sandaek salat. Data abawaeni masih keneh boga indung. Metoha teh aya keneh euy. Lalaki aya indungna pemajikan urang karek umur sabaraha? 10 tahun hayang teu. Hanya kira-kira hayang teh ye. Aduh. Tapi haja mah juga hayangeun teh udah.
Hayang rasa anak parawan bener-bener. Aduh, ampun. Asli kumaha ya. Boga majikan leutik keneh ngaboga inung. Ana wujuba mamaro alaihima. Pertama kewajiban anu parantos kalangkung nitah salat, belajar wudu jeung lain sebagainya. Diteungeun lamun teu nurut alaihima ka inung bapakna. Aya sugan teh kewajiban lalakinya inung bapakna we tah. Neng ka dieu sia teh geus boga salaki ngerakeun teuing salat. Tuh. Geus 10 teuing teungeul. Kapan geus boga salaki inung bapana ulah ku salakina. Alaihima ka inung bapakna ngan lamun eueuh inung bapana baru pajojo ka salakina. Da yatim piatu kawin ka budak yatim. Umur 10 tahun. Tuh, neng kade nikah we sareng aa dedennya. Duh. Aduh. Ampun teuing. Namangga aa. Tuh, heunteu. Tah, nu kawajiban neungeul jeung maenta salat teh mah salaki. Da geus eueuh inung bapakna. Aya kenung bapan mah keukeuh we. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha tuh. Kawalu tetepkeun ku Imam Sam'ani wujubu darbiha wajib neungeulna eta budak pamajikan di bawah umur. Diteungeulna kudu ku inung bapa. Ulah sakit we santai we. Henteu bisi kabur soal mah nya. Nah baru lamun geus maot inung bapana salaki kumaha lamun pamajikanna geus gede teh ya. Ayo pasakan mah teh. Pamajikan geus gede geus anakan deui. Urang boga pamaji geus anakan deui. Geus anakan deui di sieu pesan teh. Eta can salat keneh wae. Saha tanu kudu neungeulna kira-kira bapana aya keneh salakina aya saha tanu kudu neungeulna oh kira-kira euy aduh urang boga pamajikan tara salat heunteu ti bisaeun salat. Seberapa tahun eta umurna? Geus boga anak deui. Ieu musana. Heuh. Mun aya 50 tahun mah. 40 tahun heuh. Loba anu kitu loba. Wa bihi walau fil kabir. Tuh. Wabihi jeung netepan kana ieu kaul anu parantos ditayangkeun ku Imam Sam'ani wabihi jeung kaul wujub walau fil kabirati sanajan dipamajikan anu geus gede tetep merintah salat orang tua. Orang tua iya masih aya orang tua nu neungeul orang tuana hajadana entong bisi kabur keur mata diusahakeun diteungeulnya mantap pamajikan beunana inung jeung bapana tong diteungeul entong kecuali teungeul ku sapu tangan pake duit jeung emas lok kana irungna ada we judulna tetep ka inung ku inung bapakna neng ka dieu neng bapak teh era jeung inung maneh teh naon maneh teh geus gede geus boga saking anak masih tara salat eta tiung tadi tutupan ngerakeun neng ngerakeun mamah mah era eta
era teu guguk wae kitu dewe ngapoe heeh babukna ulah pipina atuh salah sampeana teu meunang pipi mah komo hejo mah teu meunang heeh gebuk itu mah kewajiban kumaha aturan Allah we wah digepok-gepok kitu ulah sia teh salat era ku batur era ieu mah teh boga anak ieu nek ilah elinga teu geus balik ka sinu teh tuh gopok gitu heuh ieu lewatan teh nyiksa kitu mah teh ungapete kitu we dasar naon taatna perintah cek Allah teh kudu ki nu kamawatna ka surga ladang bugan anak ladang nyarekan anak dia mah kewajiban nek kagor teu kajeun ulah ku salaki bahaya ku salakina mah heeh oh engke atuh tenang sudah aya waktu kene lupa lila kene ngajam deui Sarroha Jamal Islam Al-Bajari Sarroha ya soroha beda logat namanya soroha ya sor beda soroha narima pertela soroha geus mertela geun bilham jiwa tad ipia di malajib soroha geus mertelakeun beda mun soroha mah lima pertela aya mertelakeun mah aya mapulan henteu soroha pariha bunga parroha ngabungakeun henteu bisa yang apal eta geus martelakeun kana ieu keterangan ke kaul saha Jamul Islam Al-Bajari Syekh Jamul Islam Al-Bajari beres kumaha gawe salakina we nyarekan henteu teu salaterin neungeul tumpak unggul gitu pengusahakeun eta qala angkat bicara saha syaihuna guru urang sadayana Ibnu Hajar wa huwa dohirun in lam yasa nusujan wahwa kawal wajib neungeul teh saha pertama bab indung bapa lamun geus indung bapana baru salaki nah eta salakina mah geus indung bapana kara salakina jelas itu teh in lam yasa nusujan lamun teh sieun kabur sieun lamun teh sieun nusud kira-kira pemajikan urang memajikannya teu salat dititah ku urang teh teu ngagugu diteunggeul kabur moal ayo kaburnya kamu aja dia ngusahakeun teu neungeul da kabur bisa eta mah ngalawanin bisa sotek ku salakina diteunggeul lamun teu sieun kabur lamun teh sia nu tuh kade-kade sawajiban aing koplok ti salakina teh oh nyarekan dinyakeun tuh salat edan sia mun heuh
Oh, kihalanan. Dengan sopan, dengan ka pamajikan teh lain kitu. Man hantem men teungeul wae. Ai kabur mangah huleng sia lieur kabur pamajikan ka mana eueuh. Tukang yakeun sangu anu mah heueuh lieur teh. Sasari mah tinggal am ka pandahar heuh. Enak kabur sok lieur teh kumaha. Da mah bisa digawe ku sorangan urang. Pegan pamajikan kitu hesena. Kabur, mah teu lieur eta. Maka tong diteungeul. Lamun sieun kabur mah. Teu cukup we Neng. Usumna tepan Neng. Mah sok sieun bisi ku Allah. Engke disiksa ku Gusti. Mah wiwarang ka Neng. Lamah memut we. Kemajikan mah tong tutunjuk bari molotot. Ngapa gitu we Neng? Bogoh keneh mah. Heuh. Terus lain mah dicaritakeun ka tetangga pamajikan mah kitu ngera-ngera sorangan teh. Bener teu? Mun aya laki ye, kira-kira kagorengan pamajikan beja-beja ka batur. Eta goreng hade. Ngera-ngera sorangan. Bener teu? Muka aya sora? Aya sia teh bacus mun ngurus pamajikan teh. Gitu meureun. Terus beja-beja. Di imah we Neng netepan. Teu. Neng geura abdas cing ku Aa tingalikeun abdasna. Pan hade meureun? Are kitu mah. Anjing jadi cipen hoream teuing. Gitu teh. Euy masuk kitu ka majikan da. Ngan teu kudu da pintar aja kana teh. Urang oge. Aduh, Pak Haji baru siap pemajikan gitu siap. Sok? Gitu, waduh. Ting bisa pemajikan suka. Nah, kudu kitu cenah. Wa atlaqo cek saya tak cek Syekhuna Ibnu Hajar. Tuh. Cukup we di pepatahan buku tos diteungeul. Lamun kitu mah diteungeul teh bakal aya reaksi. Bakal nu wae teungeul. Kitu diteungeul teh bakal kabur entong. Keur mamajikan kurang bogoh ka urang, urang usahana men cedel atuh. Ade sakali teungeul ge kabur atuh. Ngalkeun. Aing buku eta kahayang teh atuh. Ka kamar geus boga pil deui bener teu? Wah, parah eta mah. Baca dangan. Wa atlaqo ajar kasih an-nadba tah ceuk Imam Jarkasih mah rek sieun kabur rek henteu sunat teungeul. Ceuk saha? Beda tuh lama teh pendapat. Cek Syekhuna Ibnu Hajar mah tong diteungeul sieun kabur mah. Heuh. Tong Jarkasih rek sieun kabur tah rek henteu sunat diteungeul. Wa awal wajibin jeung ari mimitina perkara nu jadi kewajiban hatta al amri sehingga kana marentah bi sholati kana salat kama sakuma katerangan qalu anu parantos ngadawuh ulama alal abai ka pirang-pirang bapak summa alaman tuluy ka jalma maro anu geus kaliwat ieu mah naon taklimhu ngawurukan budak anu geus hideng ilmu mayiji tegasna budak anu geus tamyiz anna nabiyana nu tadi mah ngaji hikam teh kahartinya asa kaharti ieu nya pan tadi mah kelas kakap tadi mah urusan hate tadi mah urusan hate imah fikih ngan lamun fikih teu tasawuf pasek pasek
Pikih wae teu tasawuf fasik. Tasawuf punggut teu pikih kafir jindik. Mata kudu kumplit. Pikih tasawuf, tauhid pikih tasawuf. Pikih terus. Tasawuf teu fasik. Tasawuf terus. Pikih teu jindik. Kitu. Da ngurus hate eta mah. Ana nabiyana sanya nabi urang sadayana Muhammadannya tanah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Bu Isa diutus Kangjeng Nabi di Makkah di negeri Mekah. Wa wulida jeung lahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad biha di negeri Mekah. Wa dupina jeung dikubur Kangjeng Nabi Muhammad bil Madinati di negeri Madinah. Wa mata sareng pupus Kangjeng Nabi pihak di negeri Madinah. Tuntut we. Wa awal wajibin hatta al amri bis salat kama qol. Tina sebagian kewajiban teh aya deui. Ngawarah anak, ngabejaan anak tentang identitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta maksudna tentang Kangjeng Rasulullah. Nah, ayeuna mah identitas Rasul wajib. Saha nu jadi kewajiban namagahan budak tentang identitas Rasul teh? Wa awal wajibin jeung ari pertama di kewajiban hatta al amri bis salat sehingga merentahkan salat kama qaul sebagai mana perkara anu parantos didawuhkeun ku ulama tadi. Alal abai pertama ka bapa. Mun aya mun eueuh sumaman alaman maro tuluy ka akina. Eueuh akina ge aya di wasiatan. Saha wasiatan saha? Kieu wasiatan mah. Jang bapa teh geus kolot. Inung maneh geus teu aya adi rayap. Mahape bapak iya adi-adi maneh tuh sawahna tuh kebonna jang biayana wasi ngaranna jamin wasiatan ngaranna atanapi ka pamana tuh manggil Haji Daden teh ka Gus Aceng ceng aa teh tos sepuh budak leutik keneh aya tanah mah tuh di ditu kebon di ditu heeh. Tuh itu budak AA teh leutik keneh wayahna we titip ka anjeunnya wasi tangaranna teh acing teh nu diwasi wasiatan kadinya teh kewajiban teh gubragna mun pertama bapak oh bapana ka endong oh endongna akina mun aya ka lanceuk ka paman-pamanna wa-wa-na ta'limuhu kedah ngawurukan kabudak anu geus hidang ilmu mayid kabudak anu geus hidang naon nu kedah dibelajarna anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Kangjeng Nabi Bu Isa bi Makkah diutus di wa wulida biha dilahirkeun di wa dupina bil Madinah dikuburna di wa mata biha pupusna di sareng rundayan keturunanna nepi ka Adnan wajib tah kabudak dipelajari untung di TK ayanya Kangjeng Nabi Muhammad nepi ka Adnan punon lahir di Makkah terus madali teras ngali wafat di Panamna apal kabeh coba Kangjeng Nabi Muhammad Fot terus itu nak nepi ka Adnan heula
Itu apa? Terus. Ayo. Terus. Terus. Nek kumaha bisa ngabelajar budak. Kolot na gitu bareng. Teu arapal. Matak sakolahkeun KTK. Ka PAUD. Dalam menit pelajaran ku urang mah diteke langsung teu ngagugut teh. Bener teh? Dijeuwil ceui. Nah, dari pangagu ka kamewek budak teh. Kitu kabeh aku teh matak aya TK aya PAUD pasrahkeun. Da moal mampu urang mah. Bener teh? Hayang ngiwit langsung. Oh sabarang. Udah kabeh gitu. Da guru TK ge kitu ka anakna mah sarua. Bener teh? Hah? Kabaturkeun. Gitu carana. Ndak takol eta teh langsung. Kana ku beda gitu. Nah. Geus. Naon tah hikmatna? Pangna anak urang kudu dipelajar. Kangjeng Rasul tentang keturunan ti Abdul sampai Adnan. Kudu sena apal. Nah, lantaran aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumus saah hatta tada'i salasina nabiyan min ba'di. La taqumus saah tidak akan terjadi kiamat. Hatta tada'i salasina nabiyan min ba'di, sehingga akan terjadi dulu 30 orang yang ngaku jadi nabi baru kiamat. Eta. La taqumus hatta tada'i salasina nabiyan min ba'di. Tidak akan terjadi hari kiamat terkecuali muncul 30 orang. Nu ngaku-ngaku jadi nabi setelah nabi. Sabaraha ayeuna tah? Pertama pangheulana nu ngaku jadi nabi teh Merjasa Gulam Ahmad. Samemeh lagi aya. Tuh di Yaman baheula saha sih? Musailamah Kadzab dulu etap pertama. Musailamah Kadzab ngaku jadi nabi. Orang Yaman. Musa gede bohong. Pengikutna banyak. Nah, mahenana ngaku turun wahyu. Di antara wahyuna tuh bejakeun kamu. Cobi tuh. Aya. Daya wahyu teh kieu na wahyu teh. Aing ge boga blag suratil. Si Muhammad boga suratil, aing ge boga teh geleng. Alfil wa malfil. Wa ma adraka malfil. Dikurokeun sarua. Wadan burqasir wa hirjimung tawil. Itu teh suratil cuma. Alfil wa mafil. Gajah, apa itu gajah? Al-Wamal Al-Wamal Wama adraka mafil. Kamu mau tahu tentang gajah? Hah? Itu yang wah dambung kosil, yaitu suatu satwa yang mempunyai buntut yang pendek. Wahir jimung tawil yang mempunyai tulale nu panjang. Itu yang populer disebut ayat-ayat setan. Al-fil wamal tuh wama adraka mal. Nah, pokoknya wadabung kok wahijimu aya kere aya. Aya. At-talitu tumatalitot. Loba alladzi uhillat alaihi tarkus shalah. Aduh enak euy.
Alladzi uhilat ahli tarku salat wa uhilat surubul khamr. Waduh. Gitu. Oh, eta teh. Atoli tot matoli tot. Aduh. Alladzi uhillat ahli tarkus entong salat dihalalkeun jang golongan aing mah. Benak teu. Wa uhillat alaihi surbul kham. Dihalalkeun minum arak. Cocok teu. Ieu nabi mah ieu. Tadi surat pil geus nya geus loba teuing. Loba. Nurutan Kangjeng Rasul. Itu Musailamah kadzab. Musailamah pertama. Kabeh dieuna India aya Mirza Gulam Ahmad kadieuna aya di Musadeh. Aya can 30-an. Lila kene kiamat euy. Lila kene. Tah ieu naon sababna? Pangna anak urang kudu belajar tentang nabi urang, bapakna, ibuna, terus sundayanana. Karena kitu engke teh bakal loba ngaku jadi nabi. Pas teh Pak Agus datang tigang beringin, bah ngaku jadi nabi. Sangarana Agus, sabapakna Ibrahim. Oh, lain. Dan nabi akhir zaman naon? Namina Kangjeng Nabi putrana lahirna di mana lahirna? Di Gang Beringin. Wah, lain. Salah. Kapan saya tadi instruksi kolotna? Ujang ingat bisi aya liwa anu ngaganggu akhir zaman, anu ngaku jadi nabi. Ieu ta nabi akhir zaman mah. Ngumpulna mah Kangjeng Nabi putra Abdullah putra Abdul Muthalib putra Hasim putra Hasim mana putra Muthalib putra Kilab putra lah kita lo bener ini kan Adnan langsung. Salah bapakna teu bener komo anakna terbalik ya mah terbalik. Lahirnya di mana? Di Madinah, Mekah. Nah, diutus di mana? Ngalih ka mawat di mana? Di kuburna di mana? Projo titigang beringin. Aya nu ngaku-ngaku jadi nabi. Saha namina Agus. Putra Pak Abad. Di mana lahirna di Gang lain eta mah. Tuh, heut lah. Lain nabi apa nabi palsu eta mah. Tah, kitu tujuanna teh. Bakal aya itu. Nu ngaku-ngaku jadi nabi. Bakal aya. Naon tujuanana? Make Allah nampilkeun, bener teu? Nu ngaku-ngaku nabi satu. Iya awas, hikmahna. Ima kata pertama, dua pikeun membuktikan Rasul teh sidik. Bakal aya. Naon tujuanna Allah? Pangadamel Gus Aceh ngaku nabi, naon dibilang deui. Pikeun ngabuktikeun bahwa Rasul sidik. Bener Rasul teh. Bener teh naon? Akur berita Rasul jeung buktina. Bener teh? Kapan tina sebahagian sifat Rasul teh sedangkan Rasul tos ngadawuh dina hadis la taqumu hatta tada'i salasina nabiyan min ba'di. Tidak akan terjadi kiamat. Benar. Moal hatta tada'i salasina nabiyan min sehingga kuda 30 orang heula nu ngaku jadi nabi. Bakal aya eta teh. Kabeh oge. Lamun teu kitu teh berarti Rasul teh gede wadul. Bener teu? Mun Rasul gede wadul berarti Allah gede Da sabab Rasul mah teu pati-pati ngadawuh angin wahyu teh Gusti Allah. Ari kitu mah Allah teh gede wadul. Piraku Allah gede wadul. Heuh.
Maka bakal bukti eta teh. Tong teu aneh ayeuna mah euy. Entong jadi aneh. Hikmahna kitu. Pasti. Da Rasul wajib sidik tak akur jeung beritana jeung buktina. Lamun teh mah eueuh nu aku jadi nabi, bah berarti Rasul teh gede wadul ye. Bakal aya ting saha ieu? Ting Haji Deden sudah. Da aya keneh cadanganana. Tapi naudzubillah min. Jadi orang apabila mendengar di luar negeri ataupun di Cikampek atau di Bogor aya jalma anu ngaku nabi. Oh, nuhun Gusti teu ka urang, bener teu? Nuhun Gusti teu ka urang. Dalam urang dikitukeun Gusti kumaha? Bisa nolak mah. Syukuran akhirna urang. Syukur. Ulah terus ngademo ka itu terus-terusan. Papagahan mah geus beres. Tiba alhamdulillah Gusti. Henteu tiba ka abdi alhamdulillah. Itu da bakal aya keneh. Heuh. Berapa masih gini tah? 20 deui per hari. Da 30. Maka ra kiamat. Suarahannya. Mudah-mudahannya urang cing di Allah Subhanahu wa taala tirak mage aya keneh cadangan anak gitu urang mah ye. Wallahu alam bi. Allahumma shalli sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad. Wa salim tabarakallahu ta'ala kulli syahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil mala'ila ila yaumiddin. Allahumma la tadlana dan ban ila ghafaratah. Wala hamman ila farajtah. Wala dainan ila qadaitah. Wala hajatan siala karido illa qadiyatah wa yasarta ya arhamar rahimin. Allahumma rasulina Muhammadin salatan tuballighuna biha baitikal haram. Wa jatu qabir karam salam ya bulughul maram. Allahumma salasina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqlana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha jami'as sayiat. Wa tarabuna biha inda kala darajat. Wa tubalighuna biha aqsal ghayat bi jail halat hayat wa ba'dal mamat. Rabbana amfa'na ma'alam tana rabbi alimna alladhi yang fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana Rabbatil lana bidinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'alimin antal nalwasi'a wa anta jokal abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran ka ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.